anak buah hiji acan kira aku kudu ketua bae nu mentan duit. Karak datang anak buah. Siap lan. Mana wah dia wanci gini baru datang, hah? Biasa dan terus ngebantuan mahal ngegebot ih karunya indung serangan baik. Coba urutannya. Urutan. Siap. Boleh satu nama ini. Moal kabeli kalian bangsa orang mah. Boleh berninjau mas dong. Boleh. Untuk anak buah nomor 1 sih boleh. Mantap. Moal ya. Sepatu mahal. Pas baik doang nih ya. Jadi agok jadi kakak ketua. Mamlina iya. Cibaduyut. Wah mantap. Favorit iya coklat. Ini jajal heula omnya. Yo muat tuh. Ada sepatu mahal eta. Wah, pas jasa. Pas jasa yo. Jangan sampai lecet. Iya. Kayak tenang dipijitan deui. Moal kabeli. Pas jasa om. Jangan Pas jasa yo. Bisa nganjang euy. Dit atuh anyar. Mana isi urutnya? Sudah datang jamnya. Polisi lain. Abri. Lain oke Kang. Beneran gitu. Tuh kira-kira sepatu. Dasar menangi dia main dia. Beneran Kang? Alabatan polisi bae dia. Awas. Ampura Kang poe. Hai kira-kira wanci kuari kapoe kan sagede tengah tangannya polong dia. Mun penting mah bareng lampu bisa ngomong itu pan sepatu aing eta mahal moal kabeli kuda dari ya Cibaduyut asli Hampura Kang, hampura. Poek beneran be. di hampura. Anu pajar teh eta papan Kang anu nonyon. Soalnya sepatu dia heuras. Atuh sepatu mahal mah heuras sepatu mahal mah Cibaduyut eta Kang. Cibaduyut asli Mes saya bajuna mah ninggalin eta bagusnya. moal bisa di Bandung eta mah Bandung. di Bandung Kang. Aduh, hampura ieu Kang. Aduh. indah hampura kadinya Hampura Kangnya. Ada ampurak waing dia alabatan petugas bae dia tuncak-tincak bae dasar sepatu menangi jeung aing. Oh. Non. Oh, mun gini kadinya. Nya. Mun. Om, gini wae ge nya Om, kadieulan nya Om. oke siap Kang. ayo sepatu orang ngomong deh Ari dia gawe naon kabeh dicek sepatu aing awas ya. hampura Ih karek menang ngelap dia ya. Main tuncak-tincak bae. buka sepatu aing beak ditinjakan bae ku budak teh. Aduh, sepatu mahal. Om.
Jakarta. Jauh amat. Jangan ngomong dah yang jadi pareman eta. Surabaya pugumang kami kadi hanya di preman nih, kumaha caranya jadi premannya. Kami pakai kasihin ku jelema. Yang jadi pareman gampang. Sebut ngaran 3 kali jeung bawa kotok putih beas 3 liter. Jadi pareman eta ge. Kumaha kita marut kedang meliwat bae. Ih, dia mau ngomong kui aing ngadenge preman kagak geus turutkeun bae urang. Hayang nanaon, urang jadi preman terkuat di bumi. Hos, turutkeun bae. Mang, kami nak balik heula arek nyokot beasna jeung kotokna burung aya kitu mah nya. Emang Ambil. Yap. Bang. Oke, makasih. Yut. Capek aing. Tingsak aing lah. Mau jadi preman. Capek ditahan bae. Ya, Euy. Tahan. Kangen urang. Aing deuk dicak sepatu aing deui dia. Nanaonan Kang, urang mana setoroko ka Om. Nah, begitu dong anak gua harus setor. Tarawang. Sampai kedua deui. Aing giliran aing mah eueuh. Pada teka rokok aing sarua bae. Nah. Nasib aing ieu mah jadi anak buah anak. iya itu apa Iya. Bangsat, kabeh ngalayakeun geus teh hayang make deui aing. Bos, Om. Jol ieu nicak. Bos. Bos moal nginjem deui aing. Mual kata Pak Anjeng. Waduh, sepatu keramat eta mah. Atuh sial ieu mah.